Hayeun nu edek ngagade sok merapat lah pokona mah barang berkualitas pasti lamun dicepeng ku urang mah bisa aya nu erek ngagade cangcut beureun atawa soptek urut anjing bau paduli lah bau gen bae ka ai awewe geulis mah da bau ge atuh nikmat. Yes. Yo ari syariat teh keur naraon di dari teh Cari cing we. lah percuma cicing ge ari eueuh kopi mah asa karohal genggerong teh eueuh kopi mah bawa-bawa marane mah roh ge eueuh nya ngomong teh sok ka mana wae ieu mah atuh mun geus warohan maina teh urang teh bautan geuningan eta geuningnya moal maneh ye lamun ngumpul teh cik atuh mawa kopi Nyasat ya oge kopi cik minta duitna. ngomong sakali deui Minta duitna. hayang dibere peurup ye saya teh hayang boga duit mah cik atuh gawe lain cicing wae pagawean teh hardolin jeung hardolin dahar modal ulin cik atuh teu bisa gawe mah neangan-neangan tuyul sia teh kenaon sia tuyul rek dicita gawe lain keur nita ngageureunan domba nya atuh kita gawe Gawena tuyul keur naon ai sia? neangan janda kira-kira we kitu aya teu ngarti mah sia nita ka aing musrik kalam atuh sia teh diuk heula mancing emosi wae nya mancing mah mancing lauk atuh lain mancing emosi cemplah subdodet ya urang ngabejan ka maraneh bisa neangan gawe mah ngagade atuh ka urang Ai urang ngagade naon barang teu boga nu ek digadekeun. atuh ngagade-gade salempak maneh Aing oge ieu teu make. pantusan we atuh babegug sia badag lalobak kutongo Ang sareureuri sia teh eueuh nepi ka lucuna keur sungut bau nyonyos teh jeung huntu siga huntu kuda teh ari geus rek ngagade naon nya kumaha maneh we eta mah Bisa teu boga barang anu ek digadekeun. atuh teh bogana naon mah ngagade-gade ginjal atuh sia teh ning hoream Oh, buru lah yuk aing eueuh nu ngagade sia teh yuk buru mumpung aing mau pesona alah anjing itu. Ayo anjing oh sia sok naon kabur karabur da urang mah erek mesek jamu beri nage naku naon budak teh